Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring Salma Sania Solihah ti kelas 11 IPS 1. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sababaraha minggu katukang, daerah Bale Endah, Kabupaten Bandung kakeunaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna cai wahangan Citarum. Dumasar kana data anu aya kurang leuwih 1536 imah katut wangun sakola jeung pamarentah kakeuem ku cai wangunan Citarum. Penyebab mudalna cai wahangan teh sabab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabulakarkeun cai jadi ngayeumbang. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sababaraha tempat. Sabab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat, teu saeutik aya korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeun ku warga anu kakeunaan musibah eta. Sakitu wae warta anu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.